Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Banteng Wulung ngareret ka si Jari Sakti terus nyarita deui. Wah, ngenyaan hebrat Kang Jangri tembakanana ngeuteuh sanglah eung. Ngeta king daliman si macan ngedan teh ngeleh jang jaten giningan. Nyukur ngandini sang lamat henteu jang didikiwin ku kidang liman euy. Sungka ngejeng sungkem mak tingalikeun kidang liman nurun tina manggung mah. Ya mudah-mudahan sakedeung deui teng patandang anu katilu ge bisa diungkulan ku Den Rangkas. Bari akang ge canyaho ieu teh saha patandang anu katilu bakal maju teh. Tuh Mang Uding panata acara geus ngangkat leungeun ka tuhuna teng. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung musrikeun di perhatianana ka luhur panggung. Tes. Para wargi tenang. Ulah rarecok teuing. Ieu sora Masim kuring jadi henteu kadege jelas. Kugituna disuhunkeun tenang penonton tenang. Anu maho budak leutik kade bisi ngompol ya bahaya bisi bau hangseur. Anu geus dalahar uih kudu rada misah lalajona bisi bujurna teu kakemot. Pamlagi punten sade sombong ya tadi saya sombong. Wah, panggas montong ngomong sanes sombong sanes ngomong deui sia goblok. Meni beuki pisan si aja capek teh langsung kana acara saterusna Uding. Ya tuh Ding oi, langsung sebutkeun saha patalang saterusna Uding. Jaga si Udingnya beuki pisan bat ceprot kudu diindak wae geura. Pada ta acara ngangkat leungeun ka tuhuna deui. Iya tenang. Harap penonton tenang. Parwargi, ayeuna patandang anu katilu anu bakal ngabuktikeun kamampuan ilmu silatna nyaeta tes tukang sound system ieu reverbna pohon teke sakedik tah mohon. Kawilang jago ngora anu katelah Jaka Sangar. Nyaeta si bayangan setan. Kukituna parwargi ulah kaget Jaka Sangar si bayangan kawilang mibanda rupa anu kasep. Jadi ulah nepikeun ka pahiri salah ningali. Antara Jaka Sangar jeung Simkuring anu sakeuretan nyepres teu beda ti terong jeung drum. Teu dipikeun sasieun parwargi. Punten sare sombong ya. Memang kitu kanyataanna parwargi. Atuh angga ka Jaka Sangar si bayangan setan supados naik kana luhur panggung. Jurelat cilung kalayang tap Jaka Sangar jirimna ngajorelat. Dampal sukuna pilih ganti napak dina tak anu lalajo. Malah anu lalajo bangun anu teu ngarasakeun naon-naon tak-takna dijieun tatapakan ku dampal sukuna Jaka Sangar. Jorelat cilung ceragedeg. Jaka Sangar pancuh nangtung dina luhur panggung. Gerakan Jaka Sangar si bayangan setan memang cepetna keran. Nandakeun ilmu pangenteng badana geus meh sampurna. Jaka Sangar kawilang jago ngora anu nilik dina dedegan jeung umur mah moal jauh beda jeung Den Rangkas. Dua titipan bantrok. Memeh Mang Uding ngomong Jaka Sangar geus miheul anyarita. Geus. Teu kudu diomongkeun deui pada acara. Kuring ayeuna geus aya di luhur ieu panggung.
geus henteu kudu loba dicarita leuwih hade mundur ka tukang penata acara geus henteu sabar ieu pikeun ijen jajaten jeung anu ngaran Rangkas lanceukna Andini. Tapi tes Pak penata acara anu ngatur buat jadi atur apaan kudu dijelasin heula tes ka penonton ieu teh nya da geus cukup sok mundur geus teu kudu dijelaskan di oge nu lalajo geus ngartieun diri kuring atau ka diri kuring mundur uding nah ya tes Rangkas bisa jadi Andika geus bisa 2 kali ngungkulan 2 urang patandang tapi geus bisa dipastikan anu bakal nyandingkeun adi Andika anu ngaran Andini mah memang kuring tatan we pikeun ngayakeun hajat gede mangsa Jaka Sanggar rendengan jeung Anding. Sikap jeung caritaan Jaka Sanggar si bayangan setan kawilang sombong nakeran bangun anu geus pasti bakal menangkeun eta sayembara. Den Rangkas netep seukeut ka Jaka Sanggar terus nyarita. Henteu gampang ngabujikeun eta caritaan teh Jaka Sanggar. Leuwih hade ayeuna mah geura buktikeun kemampuan diri Andika. Geus jadi katang tuan mun kuring anu kasoran, mangka geus bisa dipastikeun Andika bakal rendengan jeung Andini. Aduh matak ayeuna si Jaka Sanggar bakal ngabuktikeun caritanana Rangkas. Katrukeun ilmu panemu jeung jampe pamake. Moal lila Andika bakal turun tina panggung. Hasok padungdungkeun euy. Awas Rangkas. Hiya! Kenang pencak ngengkeung deui dina wirah mapadungdung marangan Jaka Sanggar si bayangan setan anu hari tangah curelat miheulaan larajang. Si Banteng Wulung bari marhatikeun kana luhur panggung harita nyarita dikasih jari sakti. Wah, ngeta si Jaka Sanggaran mah meuni cangpat nyitu nganggerakanana Kang Jangrinya. Hebrat ngoge tah jeung lemah teh. Ngan diperingatikan ngungan tengita si Jaka Sanggar teh meni nyombong pisahnya Kang Jangrinya anggapan enteng karangsakan sigana tehnya Kang Jangrinya nu dilakukan ku Jaka Sanggar memang ngahaja teh sangkan Den Rangkas bedah amarahna kangaranan ijajajatan dibarengan ku amarah tang tuwe bakal jadi hiji kalemahan teng anu jelas elikana gerakanana ilmu pangenteng badan Jaka Sanggar memang leuwih punjul teng. Jadi Den Rangkas ulah nepikeun ka lengah balangah ieu mah teng. Ngeta kingra-kingrana ngumaha ngeceuk Kang Jangri. Nah bakal ngungul daing itu Rangkasan ngatawa bangkal ngeleh jang janten. Lamunan Jaka Sanggaran nganu ngunggul wah nyilaka Kang Jangri. Hatrina Jaka Sanggaran bakal jang disilikina ngandini. Nurus nerang ngenteri dong anteng mah Kang Jangri ngente ngasilina Kang Jangri. Nyada anteng mah rek saha wae anu meunang jelas mah Ridho. Bisa Ridho teh lamun rendengan jeung antengnya. Nya tuh Kang Jangri bener gitu Kang Jangri. Nurus ngeceuk Kang Jangri ngumaha ngira-ngirana bisa dingungkulan gitu ngeta si Sanggaran teh Kang Jangri anu jadi selempang akang mateng. Jaka Sanggar bakal ngalakukeun tindakan anu henteu nyatria. Mun manehna ngalakukeun tindakan anu licik lantaran dorongan nafsu anu hayang bisa ngungkulan lawan.
sedangkan ilmu pangenteng badan Jaka Sanggar memang lebih penunjul teng. Jadi munden rangkas balangah bisa celaka teng. Maksud Kang Jangri teh langkukeun tindakan nganuli cikan ngumaha ngitung eta si Jangka Sangaran teh Kang Jangri. Nu dimaksud ku akang mah ngagunakeun senjata rahasia teh. Sabab geus aneh di dunia kajawaraan mah. Aya di antara jago anu teu saukur ngagunakeun ilmu silat pungkul teh. Tapi boga kemampuan ngagunakeun senjata rahasia mangrupa jarum laletik teh. Anu bisa wae dan rangkas moal nyangka mun Jaka Sanggar ngagunakeun eta senjata rahasia. Jadi eta nu ngabayakeun keur rangkas mah teh. Wah, Bang Hayang oge lamun ngitu mah Kang Jangrinya. Lamunan si Jangka Sangaran licikan teh ngenya gunakeun senjata rahasia bisa ngeleh ngeta rangkasan tehnya Kang Jangrinya. Aduh ngenya da si Jangka Sangaran maduli teuing sangnajan licikan ngoge nganu menting mah meureunanya ngungul we ngitunya masih ngogenya pinggiran si Jangka Sangaran mah Kang Jangrinya. Memang bener teh. Jago seperti Jaka Sanggar cek Kang ge bisa wae ngalakukeun tindakan seperti kitu. Anu matak urang lalajona kudu ngadeukeutan panggung ieu mah teh. Sabab anu mun bener Jaka Sanggar ngalakukeun tindakan licik jelas akang teu bisa ngantep. Tindakan jago anu teu nyatria. Anu matak urang ngadeukeutan panggung lalajona teh. Ngarti kana maksud caritana si Jari Sakti harita si Banteng Wulung lempang ti heula bari nyingraikeun anu lalajo. Gasok-gasok bengre jalan, hei, bengre jalan. Ngurang ngarek deungkeutan manggung yeuh. Nu lalajo tadi nama aya anu rekambak. Tapi barang ningali anu nitah nyingrai mere jalan teh si Banteng Wulung nu lalajo jadi sarieun. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung lalajona jadi panghareupna deket ka panggung. Sedengkeun anu keur ijen jajaten dina luhur panggung harita jadi beuki narik perhatian anu lalajo. Dina hiji kasempetan Den Rangkas bisa ngasupkeun teungeulanana kana dadalawan. Heuk cebrot das. Jaka Sanggar si bayangan setan ngadaligdeug mundur ka tukang. Ngan waktu Den Rangkas nyusul tepus ku panarajang susulan. Harita giliran Jaka Sanggar anu ngasupkeun panarajangna. Tonjokan Jaka Sanggar ngahantem kana iga burungna Den Rangkas. Sadauk cebrot das. Bangkieung. Den Rangkas ngabangkieung ka tukang. Dina can bisa macukeun kuda-kudana harita Jaka Sanggar si bayangan setan mundur salengkah ka tukang. Nyokot senjata rahasia jarum leutik tina balik bajuna. Ijiran jeung kaselempangan si Jari Sakti jadi kenyataan. Harita Jaka Sanggar anu hayang bisa ngarubeuhkeun lawana bakal ngagunakeun senjata rahasiana. Pikeun jalma biasa matang tuwe moal nyahoeun kana tindakan anu bakal dilakukeun ku Jaka Sanggar. Tapi keur si Jari Sakti mah geus ngarti tindakan licik anu bakal dilakukeun ku Jaka Sanggar si bayangan setan. Henteu sakabeh jago boga kamampuan ngagunakeun senjata rahasia jarum leutik. Tapi Jaka Sanggar kawilang geus maher dina ngagunakeun senjata rahasiana. Dina kayaan Den Rangkas keur ngabangkeung mundur ka tukang. Can bisa mancuhkeun kuda-kudana jelas geus moal bisa nyingkahan datangna senjata rahasia jarum leutik anu digunakeun ku Jaka Sanggar. Eta kayaan geus bisa kabaca ku si Jari Sakti. Tindakan licik anu bakal dilakukeun ku Jaka Sanggar pikeun si Jari Sakti mah kawilang teu panuju oge aya jago anu henteu nyatria seperti kitu. Ngarti kana kayaan Den Rangkas moal mampu nyingkahan datangna senjata rahasia jarum leutik anu bakal digunakeun ku Jaka Sanggar. Ngajadikeun si Jari Sakti nangtukeun sikapna pikeun nulungan Den Rangkas anu bakal jadi sasaran senjata rahasia lawan. Jaka Sanggar ngagerakeun leungeun katuhuna. 5 jarum leutik ting sariut ngarah kana anggota badan Den Rangkas anu dina kayaan keur ngabanggeung ka tukang. Corelat.
si Jari Sakti jerimna ngacorelat kana luhur panggung. Seut, kap. Opat jarum leutik senjata rasiah Jaka Sangar harita nyaralap dina sela-sela ramo leungeunna si Jari Sakti. Tapi jarum leutik anu hijina deui harita lolos seut. Selam. Nancleb dina lebah dada Katuden Rangkas anu harita geus bisa mancuhkeun kuda-kudana. Puguh we Den Rangkas jadi kageteun. Manehna henteu nyangka mun Jaka Sangar si setan bayangan teh bakal ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Harita rekat si Jari Sakti nyabut jarum leutik senjata rasiah Jaka Sangar anu nancleb dina dada belah katuhu. Sat kap. Si Jari Sakti nemongkeun jarum leutik senjata rasiah Jaka Sangar anu harita dina dampa leungeun katuhuna bari nyarita ka Den Rangkas. Ieu jarum senjata rasiah teh ngalung racun Den Rangkas. Mun teh boga gerak neruskeun ijen, mangka racun tina ieu senjata rasiah bakal leuwih cepet pengaruhna. Sabab bareng jengjana getih dina badan. Punten ya. Akang kapaksa pipilueun kana ieu urusan. Tindakan anu dilakukan ku Jaka Sangar mangrupekeun tindakan anu licik Den. Langkung sae mangker heula we Den. Akang terus terang teu panuju ku tindakan Jaka Sangar. Oh. Saha akang teh? Akang anu katara masih Jari Sakti Den. Akang rek carita heula ka si Jaka Sangar ye. Tapi sameme si Jari Sakti nyarita ka Jaka Sangar. Harita si Jaka Sangar geus miheulaan ngomong bari neuteup seukeut ka si Jari Sakti anu geus ngagagalkeun tindakan licikna. Jadi Andika anu disebut si Jari Sakti teh kurang ajar. Wani naik kana panggung Andika Jari Sakti. Andika lain patanang sayembara Jari Sakti. Betalakah pipiruan kana ieu urusan, he? Bener. Kuring lain patanang lur. Tapi kapaksa jadi pipiruan kana ieu acara sayembara. Kituna teh sabab Andika geus ngalakukeun tindakan anu henteu nyatria lur. Sedengkeun geus jadi aturan dina ieu ijen jajaten dina ieu sayembara. Teu meunang ngagunakeun pakarang lur. Sedengkeun Andika kalahkah ngagunakeun senjata rasiah ku ieu jarum leutik. Jadi mun dina menangna oge Andika geus ngalanggar kana aturan Jaka Sangar. Mun seug tibeurang bakal katingali nyiak beureumna beungeut Jaka Sangar si bayangan setan lantaran era ejeung ambek ka si Jari Sakti anu geus ngagagalkeun tindakanana sakaligus ngawiwirang deurina nu dianggap curang. Jadi Andika henteu panuju ku tindakan dewek Jari Sakti. Naon hakna Andika make jeung pipiruan kana ieu urusan Jari Sakti? Jelas. Kuring boga hak lur. Sabab tindakan jago anu henteu nyatria. Jelas. Teu dibenerkeun dina aturan ijen jajaten. Tindakan anjeun lain bae teu nyatria. Tapi bakal ngabayakeun kana kasalamatan jiwana Den Rangkas. Anu matak anjeun sabenerna mah anu taya hak nuruskeun ijen jajaten selaku patandang lur. Sabab geus ngalanggar aturan jeung katangtuan anu geus ditetepkeun dina ieu sayembara. Kitu tah Jaka Sangar. Setan. Maneh benar-benar jumago Jari Sakti. Lantaran maneh geus lancang pipilueun kana ieu urusan, mangka maneh kudu ngarasakeun akibatna sia bangsat. Sakuruna mah di dinya ngundurkeun diri jadi patandang lur. Era atuh ongkoh ngakukeun jago tapi ngalakukeun tindakan anu licik ngalanggaran aturan katangtuan sayembara. Jadi kudu nama geus henteu kudu neruskeun ijen jajaten dina ieu panggung lur. Janah. Kurang ajar sia. Maneh nantang ka aing mun kitu mah Jari Sakti. Iya. Surela ciung. Jaka Sangar si bayangan setan harita miheulaan majuna rajang. Gerakanana kawilang cepet
Tapi si Jari Sakti geges nyaho karena kemampuan lawan. Harita si Jari Sakti ngimbangan karena kacepetan gerak anu jadi lawan. Ningali kejadian di luhur panggung seperti itu, anu lalajo pada recok jeung pada baturna. Wah, kalau sejak sehari, curang kasih wawak teh, licik aja. Untung kamu datang si Jari Sakti, oi. Bener, pun teu kaburu datang si Jari Sakti mah derangkas bisa cilaka ku senjata rahasiana si Jaka Sangar tah, oi. Licik tah, oi, si goblok teh, oi. Curang, oi. Curang, oi. Curangnya, ce. Ya benar, licik aji. Ece banget teh panuju ku tindakan si Jaka Sangar. Ngareta si Jari Sakti, kira kasep hebat ilmu silatna. Senjata rahasia jam laletik teh bisa dijepitina sela-sela leungeunna-nya. Aduh. Halah, terus terang ece mah kakarek ningali ayeuna ya. Menijol langsung hayang adeukeuh jeung si Jari Sakti teh amboy, asoy, jeber bray. Haduh, bagja ieu, bagja. Mun ece nepikeun kaboga salaki saperti si Jari Sakti. Lengok kene kitu si Jari Sakti teh. Ece mah saged rupa-rupa wae ya. Wajah lengok kene. Da mikir atuh si Jari Sakti oge, Cek. Nya ece teh randa boga anak duanya. Sedengkeun ece mah geus 4 kali boga salaki ge. Eueuh nu kuatan ira. Jadinya atuh penasaran, panas baran jeung kasar kita ece mah. Da eta we geuning ece mah. Salaki teh kudu di naon teh kudu dihanap wae. Mun ece mah. Nya da ece mah selalu hayang di luhur atuh ayi. Mau disanapeun salaki ece mah anu matak hebat ece mah. 4 kali boga salaki teh boleh cerai, papisahan. Angkat jempol tetangga oge. Getreng pasnya teh unggal poe ece mah jeung salaki. Hah. Karek sataun jadi boga salaki, geus langsung. Arang kabawong atuh abakna teh anu matak hebat abdi mah. Nyabahnya. Hebat luar. Lain hebat begitu mah Nyai. Tapi pika sebeleun lalaki. Mun biasa banggelisina we ari Nyai. Sakitu beungeut ciga kalawak teh. Halah, buat abah ge sakieu kakolotana moal boga pamajikan ka Nyai mah. Leuheung mun geulis kawas Nyimas Andini. Ieu mah hampura abah mah. Rek terbuka wae. Nu daek jadi salaki Nyai mah kabege asup koron bantan teu neuleuh. Kurang ajar sangeunahna ngomong teh. Ngomong teh meni sangeunahna kitu abah. Kuring teu tarima abah. Awas lain kolot wae abang bibir henteu diwangku. Retahan tetulangan, jelas penghinaan eta mah melanggar pasal 1 lantai 3 abah. Keur kuring mah padu. Naon teh? Jelema kitu mah padu salah ngapungkul. Sangeunana ngajang ribut sigana mah ieu mah ya. Sakian cerek ngawasi abah ye. Iya. Kual ya teh jadi kalah ribut. Kira lah jok teh. Tingali si Jari Sakti. Kena kis kabadung panarjang si Jaka Sangar. Kalah ribut kitu. Anu kerecok teh harita musirkeun di perhatian anak kana luhur panggung. Panarajang Jaka Sangar si bayangan setan harita dipendung ku sabasang leungeunna si Jari Sakti. Bantro kena 2 kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeunna masing-masing. Sewuk hiuk geduk das. Dari deg. Jari jeg. Jaka Sangar ngadalig deg mundur ka tukang ti lengkah, sedengkeun si Jari Sakti mundur salengkah. Lumangsungna eta kajadian teh Jaka Sangar si bayangan setan mah jadi kageteun. Sabab tenaga lapisan si Jari Sakti nyata leuwih punyul batan tenaga lapisan manehna. Jaka Sangar mancukeun di kuda-kudana bari ngahegak ngatur napasna. Merhatikan anu jadi lawan bari ngomong dina jero hatena. Edan kekuatan tenaga lapisan si Jari Sakti nyata lebih hebat. Benar-benar di luar dugaan aing. Nyata si Jari Sakti lain jago sambarangan goblok teh. Aing bisa kami wirangan ieu mah mun nepikeun ka rubuh hele jajaten teh. Tapi jelas aing kudu ngagunakeun ilmu pangenting badan anu sapinuh lamun kaya kieu mah ieu. Sabab mun ngandalkeun tenaga lapisan mah
si Jari Sakti memang lebih kuat. Goblok jelema teh ya. Si Jari Sakti neusik seukeut ka anu jadi lawan terus kedalisan. Kumaha Lur? Rek nuliskeun ijen jajaten teh atawa rek mundur jadi patandang? Ari sekuring mah mending keneh mundur jadi patandang Lur. Sabab mundina meunangna oge tetep henteu sah Lur. Sabab geus ngalanggar aturan sayembara. Nu lalajo ge nyaksian atuh Lur, ngabandungan kana tindakan anjeun anu henteu nyatria. Setan. Aing masih keneh mampu pikeun neruskeun ieu tarung jadi sakti. Aing moal make kudu mundur jadi patandang. Moal rek turun tina ieu panggung. Urang teruskeun ieu tarung bangsat. Iya. Curela cilung. Jaka sangar si bayangan setan maju di narajang. Sadar kekuatan tenaga lapisan leuwih punjul harita anu dipibanda ku si Jari Sakti. Jaka sangar leuwih ngutamakeun ilmu pangenten badana. Si banteng mulung harita ngagero ditujukeun ka si Jari Sakti. Wah, mudu ding wangrah ngeta mah si Jangka Sangaran teh Kang Jangri. Numan, dasar jelema kolobog, dasar jelema kolopok. Mudu dirumbuhkeun ngeta mah Kang Jangri. Ngongko aku kenjanggo maneh mah. Jangka Sangaran, napina ngalah kalicikan sia. Dasar kolobog, dasar kolopok sia. Gancangan rumbuhkeun Kang Jangri. Panonton anu sajana oge harita sarua tinggalero ditujukeun ka si Jari Sakti. Gancang rumbuhkeun tah si Jaka Sangar teh Jari Sakti. Jagona nahaon ke batu teh si goblok teh. Curang tah henteu nyatria. Hampol kayaknya. Dilayak kena Jari Sakti. Ulah diberi ampun tah si Jaka Sangar teh. Turunkeun tina panggung Jari Sakti. Kurang ajar tah. Teu nyatria pisan si goblok kita. Sorry, dogo licin begitu batu panjoy. Geus cukup diberi ampun tah. Sok we lah. Beresan Jari Sakti. Sina nyungkuluk tina panggung tah makuluk teh. Jaka sangar si bayangan setan dina ngalakukeun panarajangna dibarengan ku ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Jirimna jojorelatan meh henteu katuturkeun ku paneuteupna jalma biasa. Tapi orokaya si Jari Sakti ge mampu ngimbangan kecepatan gerak panarajang anu jadi lawan. Kejadian mangrupa kenyataan anu henteu dipiharep ku Jaka Sangar. Runtuyan panarajang si Jari Sakti anu mangrupa tenggelan anu leungeun kenca jeung katuhu harita silih susul ngahantem kana dada lawan. Curerat hiuk jebrot, celebet des. Wanau setan. Rakyat sia. Jaka Sangar si bayangan setan ngacengkang ka tukang. Manehna geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana harita rubuh tina luhur panggung nindihan anu lalajo. Gebru. Aya kana tilu urangna panonton anu katindih ku Jaka Sangar si bayangan setan. Mang Uding panata acara langsung kaharep deui ngacungkeun leungeun katuhuna bari nyarita. Parwargi. Tenang Parwargi. Ulah raribut teuing, tenang. Tenang heula Parwargi, tenang. Lamun raribut rarecok. Mangka sim kuring leuwih hade selaku panacara anu geus kawentar saalam jagat bakal turun tina luhur panggung. Kudu ngahargaan tuh Parwargi. Sim kuring teh panacara mahal. Penata acara profesional. Tenang. Ceuk kuring oge tenang. Mun rarecok wae sim kuring bakal turun ya tina panggung. Aslina Parwargi. Punten saya somong ye. Di tempat anu sajan mah penonton teh teu raribut teuing kawas kieu. Lantaran ningali penata acara anu berwibawa, anu menarikan hati, oge anu aurana sangat bagus.
Begituna pawargi murah recok wae kuring rek turun ya, rek turun panggung ya. Alah banges turun we sia saing Suding. Geus teu kudu make di acara nahaun goblok. Kasal ka oge sia. Hasok turun Suding. Berarti kan euy. Si Uding sigan orek mewek anjir. Luar we anjir. Ningali Nulalajo pada rarecok panuju sia. Nya bener katingali ku Uce oge. Si suara emas teh luar we sigan rek mewek anjir. Yey. Sigan nu rek leweh geuningan. Tapi kek tinggal itu si Jari Sakti enang tung digireun si Uding. Si Jari Sakti ngangkat leungeun katuhuna ka luhur. Perhatikan itu. Dina luhur panggung harita si Jari Sakti ngangkat leungeun katuhuna ka luhur. Bari terus nyarita ditujukeun ka penonton anu masih keneh harecok. Para wargi disuhunkeun tenang para wargi. Di antara urang selaku penonton jeung anu ngatur ieu acara atawa penata acara jelas kudu pada silih ajenan. Simkuring percaya penonton bisa ngerti karena maksud caritaan simkuring. Hayu urang pada silih ajenan sangkan ieu acara teh bisa terus lumangsung kalawan lancar. Sakumaha anu kabandungan tadi aya kejadian anu memang di luar dugaan para wargi. Jadi ayeuna ku penata acara bakal dijelaskeun kulantaran kitu panonton kudu tenang. Ulah raribut, ulah rarecok wae. Jangakeun ka penata acara. Sikep jeung caritaan si Jari Sakti ngajadikeun penonton langsung tenang. Anu keur rarecok ge harita jadi aleureun. Pada muserkeun perhatian anak kana luhur panggung. Si Jari Sakti mundur ka tukang sedengkeun Mang Uding selaku penata acara neruskeun hanca caritanana. Sakumaha nu disankeun ku si Jari Sakti ayeuna ku simkuring ngeunaan ayana hiji kejadian anu di luar dugaan para wargi. Sungguh tidak terpuji para wargi tindakan anu dilakukeun ku Jaka Sanggar si bayangan setan. Tes. Tukang sound system ieu kumaha dibareumman teh ribeubna. Oh, pedas cenah bade kopi. Eta kopi ABC susu tah. Sok tinju heula. Tes. Tah kitu. Punten ieu para wargi sanes sombong. Tadi geus bisa katingali patandang anu neulah Jaka Sanggar bakal curang. Anu matak simkuring ngagunakeun ilmu gentra jiwa. Ngagero secara batin kasih Jari Sakti anu ku simkuring kareret nonton kana ieu acara. Punten saya sombong para wargi. Si Jari Sakti jeung simkuring beunang disebutkeun boga hubungan anu kuat, beunang disebutkeun deukeut raket gitu. Obat kali simkuring dipeto jadi penata acara dina saat nuju hajat lantaran ngarti. Uding suruding, si suara emas, si ganteng kalem, si carosot seos, memang penata acara istimewa. Jadi para wargi, tadi panggerobatin simkuring tembus ka si Jari Sakti. Ngajadikeun si Jari Sakti turun, nyata turun tangan, pikeun nindak Jaka Sanggar si setan bayangan. Tes. Tenang para wargi. Para wargi ulah waka surak atau waka prok heula. Harap tenang, simkuring bakal babadamian heula sareng Den Rangkas oge si Jari Sakti ngeunaan kelanjutan ieu acara. Mang Uding harita nyamperkeun ka si Jari Sakti jeung Den Rangkas anu nangtung ngarendeng di tukang. Nulalajo pada recok jeung baturna tapi eueuh anu wani tinggal roting corowo kawas tadi. Makanya si Jari Sakti ilmuna hebatnya bisa nganyahwankeun si Jaka Sanggar anu ngalakukeun tindakan licik. Lain sulap anjir. Sanjaka rahasia si Jaka Sanggar teh jeung leutik anjir. Moal kadereh urang mah anjir. Tapi bisa beunang ditewak ku si Jari Sakti nya hebat ilmuna nya. Nyana kan undang mah di manunyu yang teh. Hah? Nek manunyu mengenyeung ambilan si Uding yang ngarupa. Ya oke balungan. Nulalajo memang loba anu ngaseleun ka Bandungan pada acara kawas anu kitu patut mah anjir. Guna mah si Suding sina turun tina panggung
Untung balik jeung naik di kana panggung ngadiweuhkeun anjeun nyebalkeun ngasalkeun. Nya ari cek mah bener cek si Jali Sakti Ujang. Urang salaku penonton memang geus sakuduna bisa silih hargaan. Terus terang ece mah aduh langsung katarik eta pentang asmara eta ku si Jali Sakti. Mun acara lagi sering saya mah rek dipanggihan ku cema eta si Jali Sakti teh rek ditempel ku cema aslina gebot ku cema lah. Gebot ku ciuman ku cema. Lain bae ilmu silat teh hebat. Alah kasep ampai. Jeung nyarita ge berwibawa. Lalaki nu kitu anu keur ditacangan ku euci mah. Tanya coba mau digede aja gitu ce. Ngajak ngerek nempel si Jali Sakti segala ubah ce. Ngenteng atuh ce. Ngenteng. Itu mah sarua jeung punduk mendudukan bulan ce. Buat kuring ge anu goreng patut kawas kieu. Najan apa euceut teh geus silaranaan tapi itu senang ce. Sanajan lempang ampun-ampunan oge kalah ka. Ngural sabal ce. Asina ce. Ih. Euceun teu tarima ku eta omongan Wawan. Meni ceplak pahang kitu ngomong teh. Aduh ngap wae. Abong sungut tadi bangku letah teu tulangan. Terus terang Wawan. Ece tersinggung ya. Asup karena pencemaran nama baik. Melanggar pasal 1 lantai 4. Hah, sangeunana Wawan nyarita teh. Meni teu ngahargaan pisan ka salueureun teh. Sanajan ece awewe moal make kudu sieun wan. Dek sabaraha harone oge. Galungan jeung ece sanggup ece mah didempet tah. Lecet karek nyaho tah ece mah. Sok. Wawan. Ece teu tarima. Kaasup ujaran kebencian teh omongan teh. Ieu mah urusanna kudu di KUD Wawan. Saneunana. Ya terserah itu di kumaha oge dah. Anu puguh kuring mah nyaritakeun anu sabenerna we teu fakta ieu mah. Ngaran ece sadar diri. Sok we naon anu bisa dibanggakeun ku ece. Boga salaki geus 4 kali. Kaluron kaguguran 8 kali. Boga anak 7. Geus 7 kali teh ngajuru teh rek boga nilai jual kumaha mun barang mah. Aduh. Da geus ruksak teu. Maneh kudu ngarti sia Wawan. Lebah dinya kehebatan aing mah Wawan. Anu sejen mah maruji sia ka aing teh sebagai awewe anu kandal kulit beungeut. Eueuh ka era. Sok tinggalikeun si Jali Sakti geus sasalaman jeung aing mah bakal nempel ngeket sia Wawan deuleu tak kumaha engke. Hei. Untung rarecok kitu ong. Na teu nyaho ieu waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra. Geningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.